Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihumullah wallahu wasi'un alim. Wa qala nabi alaihi assalatu wassalam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala nabi idh qalatil mar'atu li zawjiha tollikni tollikni ila ja'at yaumal qiyamah wa wajhuha lalah. Al hadis. Ka pun lanceuk hapunten urang jelaskeun heula cep ade neng heni khutbah nikah biasana masing dilami-lami kita tara di Bandungan ieu geus teu ari-ari geus hayang beres namun ieu mah parentah ti Allah jeung ti Rasulna nembe ayat Al-Qur'an sareng hadis Rasulullah anu janten panduan hirup oge panduan rumah tangga. Bilih teu acan paham hatur nuhun upami parantos paham pi maknana. Bageur geulis kasep wancina hidup duaan sakedap di bakal lunta bakal anggang lepas tina pangkuan lahunan anu jadi indung jeung bapa sakedap deui saparantosna akad hidup bakal mandiri teh estinung mandiri. Tapi teu lepas ti kitu doa ti sepuh ti mamah jeung ti bapa baik ti cirikip ti cengkir manis ngalir tiap saat ke hidup duaan. Rumah tangga liku-liku perjalanan rumah tangga lain ngan ukur hidup tapi saraya ge sami. Alus cek batur kumaha cek hidup duaan, goreng cek batur jawabanna aya di hidup duaan. Kunci rumah tangga tampi naon rupi anu nimpa jeung nu dipasihkeun ku Allah itu sadayana terbaik. Sab dinten aya wengi kenging paparin hakikat ti Allah syariat ti suami hatur nuhun teu kenging oge dinten eta dari ki parantos anu ngatur tetep hatur nuhun ka caroge oge kasep cep ade dina rumah tangga teu aya kata-kata nu kasar konepi ka nyarekan hampang leungeun ceuk urang kampung eta teh resiko ageung di dunia berhadapan sareng jaruji besi di akhirat menang bebendu Allah. Upami heug rumah tangga hayang kenging kabahagiaan tarimakeun kanyataan anu aya sok teh daftar diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah abdi bade rumah tanggi ayeuna tempatkeun abdi sareng garwa oge caroge abdi dina mahlike rumah tangga anu bahagia. Peupeujeuh neng ulah aya kata-kata kieu heh maneh urang cekir manis aing geus teu suka ka maneh anteurkeun sok talak eta kasauran teh dicatet ku malaikat didangu ku sifat basor sama na Allah ila jaat yaumal qiyamah wala wajuhalalah istri nu minta ditalak ka salaki cek kasarna beungeutna mal aya dagingan tinggal kerongkong
suku ditalikeun kana punduk diringkus digusur kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi upami aya kate enakan jaga lisan, jaga lisan. Sakedap deui ku akad anu ukur memenitan dedetikan anu tadina hidup haram ayeuna janten halal. Keunu kitu nama malpati di papatahan kege arapal ieu arang dang ieu nu kitu nama nu jelas naon anu nimpa ti Allah akur jeung teu akur jeung kahayang itu ge terbaik. Itu teh paling sae tarimakeun itu jalan kebahagiaan rumah tangga. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li innahu wal ghafurur rahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah bismillahi tawakkalna ala Allah la haula wala quwwata illa billah astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih